Tuh gini si Mangna ya di dia tuh. Ayo. Mang. Ari Mang ngomong naon ka si Ujang? Ngomong naon tuh, ngomong naon, emang kunaon? Itu si Ujang ditewak ku Pak RT. Ngomong naon tuh, ngomong naon dia jadi dia ngobrol aja ke saya. Piraku itu di riung gitu warga. Apa? Gerawan kan? Yang enggak satu, orang geruan heula si Ujang nanya. Gue gerawan ngomong naon tuh, ngomong naon. Dongan di dia nya. Gimana di dia? Dah naon atuh salah naon saya. Jadi kumaha tadi di 5 RT? Henteu. Ayeuna mah urang sampeurkeun si Amangna yuk. Cicing di dia. Tah, Mang ieu mumpung aya si Ujangna, ai Mang tadi ngomong naon ka si Ujang? Ngomong naon tuh, ngomong naon. Ujang kunaon? Ditewak RT? Heuh. Kieu, Kang. Tadi ngobrol di dia curhat da minangka nama ari cek saya teh budak ngora mah kudu sagala daek gawe ulah bauan gitu. Nu penting mah dapur pamajikan bisa ngebuek gitu. Emang kunaon kejadianana? Pantesan atuh. Itu dapur diduruk. Nya atuh ngebul kahuruan. Matak oge ari diomongan ku kolot teh ngadangu. Jadi salah paham kieu. Maksudna naon dapur diduruk? Dapur diduruk geura. Heeh, nu kadengena meureun asal ngebul we diduruk. Astagfirullahaladzim. Dengekeun jang matak oge ari ngobrol teh.